Sahaya. Enak nih ya. Haji Epul. Halo, Assalamualaikum. Enak, Baje. Hah? Nak kadukun. Atuh lain wae kieu nu sanu ngajuru nu kadukun. Oh, nak nyaran syariat. Lain aya jeung aya duitan eueuh. Ulah bahan nganter doang, jeung naon nganter doang mah. Yang mana keronda pan kuari. Hansip mah penting jasa di masyarakatna. Ari aya bahan duitan mah tuh gampang urusan masyarakat geus ting laleungitan los masyarakat mah yang penting mah duit. Ayo Gas, berangkat nu aya duitan mah. Woi, ayo nelpon wih Hansip yuk. Hansip, enon. Oh, Assalamualaikum Gun. Di mana Gun posisi kuari? Iya di dia yo. Mas gerakan dia. Ayo tau gak dia? Sok darah rati bebelian itu doang nyatu karena duit kan dia ada duitan nih mah gua sudah nangguan jaro toreng yang bener ngalen pan kuari atau doang hilang ingatan itu jaro toreng mah teu inget ke masyarakat teu inget ke Hansip ngabikang bae kan itu naon buat maksudna misalkan dia kayak Haji Epul ya ada duitan nih mah Siap ya duitan mah. Ayo OTW ka imah nya. Wih, oke siap kalinya ya OTW. Assalamualaikum. Salam. Wih, sit. Atuh lahonan eta mah motor nabrak kikis naon perasa Hansip mati jalan sosoloyogan memang anjing. Diok gini diok. Diok heula ka dia Baje. Lain jeung ieu model doang kieu emang gagah papakean nama ieu Haji Epul gagah sabatik segala sapeci sasamping. Atuh piraku nak keton bae barang syariat. Atau tenang sip nyalagu naon moal mungkin meureun Abah Haji tutah titah ge amun Abah Haji encan aya ubar ieuna peureuhna gampang sang jongjolonan ge ngebuadeg duit Abah Haji mah Lain masalah duit ari duit mah teu puguh atuh piraku orang rek nyareat keton bae atuh mah mau gula beureum sakojor mah ieu mah keupet meunangeun bae keupat bae atuh ulah pendukuna ge neuk ngubarana ge nu aya dana gayung mah naon sip dia mah ku ngacaprak-prak saing mah naon jeung naon teh gula beureum jeung ngadodol apa naon itu aneh mah ari nek nyareat masa kalian Hansip ya boga perlu ya kana bikang akun modal jeung Amanda Bubidan. Assalamualaikum. Salam. Naon dia mau sip mau Amanda pan disik-sik ke beunga. Oh nan kabogoh kaeun apa kumaha babaturan Atuh pan kuari keur kieu eta. Oh atuh Hansip ya atuh resep anu montok mah bos. Atuh jeung akun modal kuari kikian. lain eta leungeun mending meulit kitu dong orai Bandung bae Tengah saya bro siap orang kaburu peuting karena naon pandukun eta mah rada beda jeung batur ari peuting mah mah jam 10 ya main game mah nama slot dukuna rada bocor Jeung urang ngawal Haji sore kan orang nyari Siap, dukun eta mah aya amun peuting seuteup jam 10 slot main mah mah ngarangnya dukuna ayo Ji naon ieu sit dia mana ka mana ieu jebat tunggal lunduk ieu ampun dia mah enggak selalu ngomong batur mah gunung karang nek nyalon jaro atuh lain bahana euy atuh ieu mah naon musruk ieu bener henteu ieu cak dukuna bae nyar syariat mah beunang kege udah yakin awas nu hade Ji ulah nyisi teuing lempang pan lain yo sit ka mana ieu nggak sayo ayo lempang nyisi bae alabatan ke bodongkol nyisi bae tuh ke tengah hayo ore taneuh naon ih sit nah jauh rareh dia mah dulu jadi gembok ge atuh
mah nama kawat kabatinana sejan digemok ya atuh karak bilik tembok tembok mana nama awak mah nama Jadi di leuweung gede ih. ah Mana ieu urang? Lain jeung lewat gunung lewat sawah segala ieu. Ih, atau geus geura naik bae ulah ngomong di dieu mah jawabnya. oh geus malah era di dieu mah santri lagi tekan dulu pala mangarebut cenah di santri santri goib gawe teh ku kasap mata Bener dia Sid. oh sira diuk datna urang nek nyalon jaro mah kieu perjuanganna hulu jadi buntut jadi hulupan sok kotor baheula teh mah bebeakan Buka peran jaro mah ka dieu. Geus teh adanya keheula aing mah rada-rada kurang teh ieu kumaha nya. ulah rada kurang mah nama kayak jelik di hareup jelik di luar pelapon jelik di kolong Bener teh Sid ieu di dieu. Ih, jaring rang amat ieu digembok eneh dulu ge. nges loba omong mah nama moal kadele kurang mah nama doang jalangkung pulang tadi antar datang tadi jemput nu hade mah nama loba samarangan ngomong Lain maksudna anu pasti kapan ieu jeung ieu kapan Sid meureun. atuh pasti tenang bae Tapi amun pasti mah tenang ku Abah Haji dibere mungkin teu. atuh hansip ke sarua aku udah dibere pera aku dukun Oh, pasti dia mah dibere, igun ge dibere ke ge. pokok Ngawal ieu meureun. atuh biasana amun jadi nitip hansip mah ulah meceun kanu ngadukung Moal mungkin micun, paling ge dipicun. sok ngomong doang biasana mah urang mah blok kana hulu-hulu Naon Sid? Ari Dariana on kalah kara rabur darah ratang ongkok hari kalah ngararejat kumaha maksudna ieu ayo saya ayo moal pohon aja kaget urang demi bae ayo gon lain yang pernah saya malah gok di hareupeun bae ayo gon ngabar sih lempangna hareup tibur-tiburi astagfirullahaladzim naon jata papan Lagian dia Sid lalahunan ge. Assalamualaikum Waalaikumsalam nu ti mana ieu nu ti mana di Cibereukeuk oh Ari Daria kumaha tujuan ari boga perlu maka dieu ka hareup ari boga tujuan mah kada dia anjing begitu aja doang mau seuning mah Ayo ge Sid, ih kapan ka Haji meureun aya maksud, jangan nganter meureun. Ih. Nek naon ge dibaruri kabeh ieu. lain sih dia begitu aja doang mau gitu yang sieun Atuh urang ge sarua bae Sid cieun. lain pas ka hareup di gayam hulu aing tinggal beung doang Atuh kapan sorangan nu ngajakan. saya borong orang kali itu ka hareup bae urang amun di gayam satiluan udah beungan kami satiluan yo mesti urang amun diakan beung tiluan aleungit kabeh yuk Ari dia kumaha sih kudusun amat dia penghang di gelong dia kalah lewat ka hareup kudu ka buri kabeh dia waduh ayo menek nyarengan apa Beres, urang iya, udah iya. pai hari kabeh satiluan nak Woi Ji, mana tadi nu barang bawat ya tah meuli gula beureum. Tadi da si Igun tak Gun. Coba Ceng, mana? Astagfirullahaladzim, naon Ji mah? Atuh tomat jeung naon Ji? tadi itah meuli manehna itah balanjak urang tadi. Geus dibere duit teh 100. Lain yang teh awal cara teh geus teh dah doang kieu, aing mah penting sejadina. Atuh teh nyaho itah malah meuli tomat ge. Tadi kan gula beureum meureun ngomong. Naon Ceng Gun? Teh nyaho kita eta gula beureum yang ieu yang tomat beda teh nyaho? Badut nih 15.000 pan urang sip Astagfirullahaladzim dia Ji. Aing geus burung geus pamaprak bae. Waduh, ya Abah dukun, ya hampura, ya meureun sering tarimakeun bae ku Abah dukun. Tomat-tomat ya lumayan gitu jeung nyamal Abah dukun. Ya meureun salah introspeksi teh, salah koordinasi intina mah. Abah dukun tarima burung tomat ya. Ari maksudna naon ieu dari ieu boga tujuanna ieu tujuan naon ieu nek guguru malah mau tomat atuh lain kabeuki dukun ieu mah nu kieu mah aing mah pan kelasna ge kelas internasional dukun ge nya sorangan bisa nyelap dina bilik Tuh, pan dia mah Ji, hansip dia jadi korban mah. Kalau misalkan tungkul bae jeng, tegak ngarasa salah. Tadi Igun nah meulina. geus ieu mah terjadi masalah ieu da tujuanna ieu naon sip ieu ka dieu tujuanna naon maksudna Lain ya monggo nama ya dukun ya kadi meureun hayang intina mah nyareat lah ya nek nyalon jaro sugan gitu ya usahakeun kudu menang ya pahaja apel pahajanya Nah bener. mohon jado sakalian hansip gitu hayang yang bikang atuh hiji-hiji ngomongna ulah ngamerutut kitu nu mana heula tujuanna bisa gitu dikumkeun banyak ngadi kang jeung jaro segala ge
Geus eta mah kieu bae lamun hayang menang eta mah kudu aya maharan 10 juta. Eta kumaha tah? Tah, kadenge Gun. Aya teh eta duit 10 juta Ji, coba dicek heula. Nyong ke tadi mau teh duitnya 10 juta ya 10 juta tak langsung gul eta. eueuh Haji. dong nyaho nyaho aya nyeueuh na mah teh Coba. nyaho coba ke eueuh sih ada 3 juta doang kumaha ieu? Nya lagu naon dia mah mau duit 3 juta hayang nyalon jarong kudu menang, mau duit 3 juta. 3 juta mang bawa dia ka Mandala kan itu, meuli kredit motor Beat ya. Atuh kumaha aja tadi kapan teu ngomong sabaraha duit sih kapan teu ngomong Pancok Haji Epul tadi duit baca sajongjongan, ngomong ka Hansip rek nyareat. tuh oh nyaho maksudna gitu kapan teu nyaho hargana sabaraha-sabarana Masih ada kan negosiasi be burung jeung dukun. Lain ya hampura ya padukun ya mau nama ya tadi dipenta ku padukun ya 10 juta. Cuman meureun ya Haji Epul ya duit 3 juta ieu mah minta toleransi na bae. Amun teu nyaho toleransi atuh wayahna lah. minta tulung lah Minta tulungnya. pangusahakeun gitu Atuh sorangan kayak ulah minta tulung doang. atau kapan tadi ngomong henteu ge kai Wayahna bae mah padukunnya usahakeun ku padukunnya aya duit 3 juta ieu mah. Ada yang sambelan meureun teh mahal teh hitung mah teh 5.000. Ieu lagu naon dari ieu kumaha ieu nek lalakon ge boga duit 10 juta dibenta 10 juta aya duit 3 juta. Geus kieu bae ieu mah koeng nyaho dibere jampe sawan kumaha tah lah nek meunang nek henteu teh mah kumaha dari nya. Lain ieu ya perasaan mau duit anu 3 juta dicokot ya. Ya perasaan mau jampe tadi teh jampe non Ji. jajan non jajan pesawan doang ge tah kumaha teh sih teh bingung Aing mah aneh jeung dukun kok minta 10 juta. Doang meuli proyek tapi blok bae ge mah amat tah. Hari ini boga perlu na sahaya tuh kaharep ulah purungkat tepugu. Lagu naon dah kasih pahruan ke. Coba dia jika harap Ji. Ya boga perlu jeung doang meror bae doang bae gemol. Atuh kaharep kadinya nek non kaing. Harge. Awas eta haseup maus kumis ke dukun. Sang tutut sang burayut, sang tutut sang burayut. Puh. Geus gara ngomong hayang naon ya, mumpung dikukus. ku hayang eta hayang menang Menang nyalon jarom meureun eta dukun. Kayak ya hasupna ge jaka belah mana ya, belah mana imahna ya, belah ditunya. Geus ieu mah hasilnya hasil bae mah geus. Tah, bener kan? bener-bener kumaha sih pira aku jadi main doang nek kahuruan bae ge